Amalan naon Kang nu tiasa damel di UK? Salut kanggo Kang Heri. Mantap ya pertanyaannya mendorong saya ingin menceritakan apa yang saya lakukan dulu. Tapi sateacana simkuring wani nyarita kieu nya karena pengalaman pribadi anu geus puguh nyata kaalaman ku diri sorangan. Jadi engkena kaituna lain cenah dicenahkeun deui dibejakeun deui dieuceukkeun deui ge kaituna bahaya. Bisi kabobodot tenjo ka Semarang tinggali engke nu nya di lain-lain nu lain di nya nya. Jadi carita ieu berdasarkan pengalaman pribadi anu geus puguh nyata nanya kaalamanku sorangan. Mun panjang simkuring moal wani neuteuk, mun pondok moal wani nyambung, mun condong moal wani motong. Pas sakitu-kituna nu kaalaman. Jadi baheula kahirupan simkuring susah. Orang tua sudah meninggal. Pokona mah heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya, usaha ge koreh-koreh cok, hirup ku panyukup gede ku pamere, kieu salah kitu lain teh semplek rincak semplak. Saolah-olah piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asyung malengpeng pakel ku munding, bingung nu teu manggih tungtung, susah manah nu teu esudana. Ngajeritna ge maratan langit ngoceak maratan jagat, pokona mah balueungna ge geus tingkat dewa guys. Reudang lah pokona mah. Ku batur dijauhan, ku dulur geus teu dipercaya lamun nginjem duitnya. Nya akhirna simkuring dikarenakan pangabutuh lumpat ka Kosipa. Ari urusan yang nu kitu pan apal sorangannya. Tempo tanggal mayar teh kudu teu meunang eueuh. Ngaleungit salah, kabur disusul lumpat diudag, geus serba salah lah. Sering bertubi-tubi cacian, makian gitu nya. Dihina, disapirakeun, dilelewe, geus nu mangrupa-rupa kitu geus wareg lah baheula. Tapi simkuring rumasa, jadi ya narima ku simkuringnya ditarima. Jeung simkuring mah lamun simkuring salah, simkuring geuwat menta dihampura. Sabab hade jelema menta dihampura, ngan aya nu leuwih hade nyaeta jelema nu ngahampurana. Teu dijadikeun dendam ku simkuring mah, sabab simkuring manggih dina salah sahiji hadisnya. Balas dendam terbaik teh nyaeta menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, jadi akhirnya simkuring harita berbenah, hudang peuting, mandi, sholat. Sanggeus beresna sholat teh ngaji gitu ya. Nya akhirna simkuring manggih keterangan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tah sanggeus maca ayat eta teh simkuring ngadadak aya dorongan anu luar biasa gitu ya, asa dibere kawani lah penuh dengan keyakinan seperti gitulah. Hidayah meureunnya. Nah, tina pikiran simkuring harita urang teh jelema hirup nya. Masih keneh bisa napas jeung boga keneh tanaga. Berarti jeung rezekina. Pan urang teh dibere akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, jeung perasaan. Berarti urang teh ditah mikir. Nah, diteruskeun deui ngaji teh nya ku simkuring. Akhirna simkuring manggih ayat anu kaketuk deui hate simkuring. Bagja pisan keur jelema anu ngabersihkeun hatena. Nah, jadi pikiran simkuring berarti geus berat meureunnya. Mata ku simkuring ya dibersihan. Di antarana sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panasten, dudupak, lurumpak. Ngupat, cimuat, uju, bria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, teu kaopan, teu payaan, bedegong, muntangul, buraung, jeung sajabana. Jadi teu dipake nya ku simkuring. Sifat-sifat nu kararitu teh ripuh mawana oge. Geus mah hirup ripuh, boga sifat kitu, beuki ripuh atuh. Ya, cara eta nu ku simkuring dilakukeun sehari-hari. Hudang peuting,
sholat, ngaji, terus ya Senin Kemis puasa. Jadi selain tina kewajibannya sholat jeung puasa teh, tapi kan diantarana manfaatna teh sholat nu jauh dideketkeun, terus manfaatna puasa nu hese digampangkeun. Nah jadi Senin Kemis simkuring terus puasa, jeung setiap subuh maca ngaji surat Ar-Rahman, jeung setiap asar ngaji surat Waqiah, terus hal eta dilakukeun. Sampai akhirnya hiji waktu simkuring nganjang ka imah babaturan nya. Akhirna simkuring manggih buku bahasa Inggris. Nah simkuring teh hate teh bener-bener tertarik eta ka nu buku teh nya. Nu akhirna diinjem, dipelajari, dibaca. Padahal tina pikiran harita perasaan kumaha nya pikiran hayang ka aya ka Inggris atau kumaha ngan ieu mah hate weh nuturkeun ka hayang hate nya. Akhirnya dipelajari terus tiap hari. Ya akhirnya berbulan-bulan kemudian ya singkat cerita ya undangan ka Inggris. Ya akhirnya simkuring nyaena aya di dieu. Ayeuna alhamdulillah jeung metode-metode eta nu ku simkuring dilakukeun baheula. Alhamdulillah ayeuna ge masih nya jeung ya itu mah asa sudah nikmat yang benar-benar teu bisa dibohongkeun lah. Jadi ya teu bisa diungkapkeun lah ku kata-katanya. Jadi metode eta terus ku simkuring dilakukeun sampai ayeuna insyaallah sampai irah-irah. Jadi alhamdulillah ijabah Allah nya, kawasa Allah membolak-balikan nasib seseorang bener-bener luar biasa lah. Allahu Akbar. Nya sakitu ti simkuring cerita nya lalakonna. Jadi lamun nanyakeun amalan naon anu dilakukeun ku simkuring baheula nyaeta nu ku simkuring dicaritakeun eta. Nya sakitu ti simkuring mudah-mudahan sing jadi ilmu anu manfaat lahir batin dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.